Ini sararengit daging asal arek puasa oge maju munggah oge nggak menikah barita dah seger naon eta ngaran kembang. Iya nyekar ya, pan isu kan rek puasa. Oh, heuh nya kadang deui bulan puasa aduh urang mana can kembang deui ge Nyawa kembang naon boga kolot mah. Boga kolot, nya kembang mah kanu pae, urang kanu hirup. Itu nu paena kolot maneh meureun. Nya heueuh lah. Ya heueuh puasa satahun sekali. Itu kembang naon sih eta kembang babadotan. Ya naon we nu penting mah kembang ieu bisa teh Kembang ros beureum nya bisa teu. Terus duitna urang gerek kembang ya heunam kenalan kembang sama hi meureun sakit ya panas banget Mending eueuh tukang es cendol kedeung deui puasa isukan ayeuna aing nek pak meuk-meuk mumpung can puasa biasana we kitu kolenengan we ka tukang es cendol teh eueuh wae panas banget panas banget Era Ciis geus di mana pas ngala kembang oh emang ka mana nyarek ukar nyawa mah kolotna aya kene aya kene ge tuh aya Aki Nini ampun jarau di ditu di Subang heeh ya mana geus masak canjang nggak nyanggeus lah masak kuat 2 kilo ayam 2 kilo daging 5 kilo paket kayak ngasaannya daging paketan teh main age boga menta oh aing mah mencit hayam pitik bela hayam pitik emang teh miluan paket tuh ka setoran nyat udah wing mah loba paketna bela ke sore meureun maju tarawehan nya yang paling ka urang nya amoal urang eukeun Ciis kerumen oh isu kan mau puasa meureun sia banyak kemper mah batur puasa batur buka milu buka batur sahur milu sahur lah nyari gitu mah terus atuh nyakeun bae tapi kayak aing mah ya nya status aduh leuseuh banget gitu teh ya ih nya geus ka ditu hayu nek teh karaoke ke ieu sore manten bujang aing kana nya ka ditu nam si kalau teh geus areueuh meureun nya pantos Alhamdulillah bisa mere maoda siem bari jeung saeutik ge karunya meh nama teu bogaeun paket batur baroga paket panas tikos naon panas Bu Haji naon yam Bu Haji ka mana arek nyekar ka makam tapi rek merekeun ieu heula rendang ka maoda rek mereka rendang ka maoda eta gini mah make we payung atuh iya mah apa narek lebaran Bu Haji tas meuli skincare meusing hidung tong ke payung mah gelis gelis banget coba nempo laukna Bu Haji mah meni kurang loba laukna ketimbang aya 2 keureut nganturan teh kagok sok teu narimakeun eta ge dibere nya nganturan mah sakalian atuh nya gampang kilo lebaran ala mana sabulan deui yeuh cokal embung nyambung kurang kene sakit mah paling kabagian sakeureut ewang dagingna alhamdulillah bersyukur teu kudu meuli mah 20.000 mah dumuk mending muncit ganggarangan geus diberekeun ka maoda nya geus tubikeun aya meureun urang rek ngaladog bari nage maneh teu nyekar ka makam bapa maneh heueuh nya Bu Haji nya heueuh pinang barang urang poho dia teh ngentang ku Bu Haji geura nyekar ka ditu tah urang geus moal kembang moal cai balik ka bareng ayo
Mak, di Bu Haji di kantoran cenah, Mak. Assalamualaikum, Madah. Salam Bu Haji. Eta boga naon? Ieu keur ngomehan kacang. Heuh, mahal mah dijual eta teh. Hmm. Ya ieu ngasan daging saeutik. Gusti. Ibang dua keureut, Mak. Dua kurut Oh, ge. oh, si ieu mah sok teu narima. Dua kurut geus alhamdulillah sia teh anu mere. Yang loba mah lebarannya mah nya, eta nang paket teh saeutik. Eta rek mere naon di Bu Haji? Sigana Ieu enak. manaknya kar ka makan. Sigana enak ya. Enak, Mak. Bu Haji nuhun pisan nya. Heeh, Mamah teu ngangen-ngangenan naon. heeh, ke lebarannya mah nya. Suka beli daging. Suka beli daging Bu Haji. Heeh, nya kumaha sih ke kahareup milu paket tuh. Oh, Si iya. Bella. Tiluan ya. Si Bella loba paketna. Si Bella. Oh, suka Iya, aya rezeki ka daging kan, Bu Bu Haji. Haji. Mak minta hampuranya. Heeh, sarua Bu Haji ge minta hampura nya Ayeuna mah mah nya. silih ngahampura. Mm-mm, Ya lamun aya mm-mm. kesalahan emak ti baheula No gitu nya. diam tuh, si Iem jebe-jebe we mah. Minta hampura sia. Minta duit teh wing ajeng minta hampura mah ah. Ye, eta mah nya. Anu teh heula ge can dibayar. Minta hampura ka jelema supaya Minta hampura Bu dengekeun, Haji. dengekeun aing. Oh, si Mak. Minta hampura ka jelema supaya puasana teh lancar. Heeh. Sok minta hampura. Minta hampura Bu Haji nu Heeh, gelis. iya. Hmm. Ya Bu Haji rek makan cenah rek nyekar ka makan. Heeh, Bu Haji, ieu nuhun pisan ke lah wadana dianterkeun nya. Ya hayu, hayu Bu mah Haji, hayu. hati-hatinya Bu Haji. Pakai payungna Bu Haji besi Yo. leeh bedakna. Oh, pentas pakai skincare, iya. Ayo burung geus gerak Ayo, dari itu lah. ayo. Assalamualaikum. Nuhun ya, waalaikumsalam. Mak, wing arek di dahar ah. Tadi embung cenah. Gede Mama. mama gede. Hela ieu merekeun aja ka Ya emak. tuh ka wing di jalan oge. Hideng. Tuh meni sing ieu Mak. Ieu mah hayang agehan ya. Yang geus ayo. Nah, Berat ewangnya. Kayak mah agehan. Denya ke si ka mah kamoal. Arek hayu Mak. Ai buru, ieu pangerenan teh heula ieu ya. Ya, perenang heula ieu. Ai buru ka makam. Cok ke China. Ai buru ka makam heula mumpung berang. Sore mah basing teu ari. Dia China Mak. Ayo. Bu Haji, cekar. Heeh, Ciis pinjem eta tuh, pinjem sapu. Ya kan semua sapu juga. Oh, kariba tadi mawa itu ongko mawa naon sih? Mawa rendang daging ka mau dahkeun. Orang tadi bere Bu Haji. Ke lebaran nya. Gas gitu malulu Bu Haji. Munggah mah meulina geus saeutik, Ciis. Orang telanya Bu Hajinya. Anjung. Iya. Sing sarehat anu harirup kene nu maot sing ditampi iman Islamna bisa angkeun di jero kuburna ampura Pak ningalina sorangan wae batu 1000 teu bisa kadarieu. Asal arek maju bulan puasa ge panas banget ya mama nih ngabelentrang. Gogoda ya teh yam. Hayu. Oh merenya. Kemana teh Iis cantik? Orang tas nyakar ya, mereka mana mak? Arek nyekar ya neng. Oh, Teh geus nyekar. Enggak, tadi yang Bu Haji gak panggil. Alhamdulillah arek geus nyekar mah jongjon neng. Jongjon satahun sakali karuhun narungguan. Ya heuh. Yo dengekeun mah minta hampura nya neng nya. Oh, sarwa wae orangnya nyamanya. Lamun boga salah minta hampura. Urang sok salah kayak kamu mah Oh, nya. oh. Sok titulan yang si Bella teh geuning. Kurang minta amplop ya, malah minta hampura. Hidung minta Itu sih, amplop. Arek puasa oge suka nya mak. Arek puasa kudu minta hampura. Kudu saling ngahampura sia teh.
Nya jeung tetangga mah nya nya. Atuh. Menang tilu poe ge pasti deui. Ayeuna mah tahampura menang tilu poe ge sindir sampir deui. Ulah gitu. Ayeuna mah are isukan ya bulan puasa nya kudu sing raragam. Ya heuh atuh. Eta geuning ereknya kan teu mawa sapu mah. Eueuh sampuna ge. Eueuh nya geus ke poho ieu mah. Oh, nginjem eta ka TI. Moal teu barala. Ya, Orang pastilah. dipinjam itu kuku haji. Tadi. Yang geus atuh buru-buru ah. Nya geus ayo. Nya nya. Ayo namanya. Oh, Buste. Iya. Mak, Ini buat bara laki ya geuningan. heuh meuli barala eta miloba awi ieu mah miloba Saha nu luar awi di kali ieu kan sih. Hei, buru sopan pisan. Mana kuat aya kuburan oge. Jadi mate ah. Sia-sia tuh sapoe sakali ngalongok ka dieu. Arek naon ngalongokane kuburan, mak kos gadag wae mah teh. Buat bara laki ya bener cek Oh, sinis Ma. nya uyuh satahun sakali iya. Ya heueuh mah teh. Kamari doang tak wing keur basa arek ka Saudi, ngembang teh. Ayeuna geus ngembang-ngembang deui ka karkas ayeuna. Iya meni kuat bedegong banget udah ge anu ngalah awi. Oh. Tuh kampura maneh ieu kakara ka dieu maneh. Geus mah gara ngadua. Nya sia bira ku Buku ai. poho deui mah teh. Kapan sia teh ka pesantren 7 tahun sia. Poho deui lah. Badag naon wae di pesantren. Di pesantren yang ngelor malulu ingat mah teh. Hidang sia mah. Geus urang ngadoa nya. Sok. Kapara karhun sadayana anu ngageugeuh di dieu sok nyurup ka maodah ulah teh nyurup ka maodah ulah teh nyurup ka maodah. Kita doana mah teh. Nya ulah kita tuh. Ya kumaha sih? Ya biraku doa anak itu teh Masih hidang. mau teh para rohori. Oh bener doa anak kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma aya wa bismika amut. Ah molor sia teh. Oh nya mawing poho anggeus dir ieu kan we caina ah. Nu penting mah ya sing tarenang ya di ditu nu penting nya. mah sing terenang di alam padang poe panjang Ya mah. heeh sing lancar puasana nya. Emang puasa di mah di ditu. Emak maksudnya sia Oh, gitu di sugan dia. anu di ditu puasa deui. Ah, ini tengah lalar tidak wing mah. Ya sia ya guyurkeun. Heeh, wing. Si banget iam si banget. Bung amat Ambe teh, golis. Wing make bedak nage kandel. Abah doakeun wing sing buru-buru laris, sing buru-buru boga salaki beunghar, salaki mararat jauh-jauhkeun. Komo salakian hutang injem wae mah, ulah sampai dideket-deketkeun ka wing. Geus ah, ayo mah ah. Sia mah doana kos gitu banget iam. Ya Kumaha batur mah sih, ngadoakeun Mate? nu eueuh. Lain pepentaan. Oh, eta teh. Nya sia mah malah pepentaan. Nya wing mah sok inget baheula, tuh dage baheula sok begitu. Ya geus hayu nya maneh. Ayo. Sing tenang di ditu nya. Heeh. Assalamualaikum. Iya, adieu. Dengan sangu geus asap. Batur makam. Aing mah cicing wae. Nya kieu boga duduluran mah jauh, ku ongkos doang ge beak. Ah, mending cicing di imah. Ai jelema gelo kan. Bah jelema burung mah. Ma geus di mana, Ma? Geus nyekar bela, mana teu nyekar? Apa duduluran uing mah KBG di Subang, Ma, jauh. Ayeuna make disekar mah. Sia sok sembarangan, Sa. Ngomong teh sok sembarangan sia. Itu ya, dengekeun ya bela. Ayeuna mah silih ngahampura sieum sok pasti awe jeung maneh Tapi nya. uing mah isukan mau puasa sih, mau Ah, kunaon sih teu puasa mana, Bella? Men. Juga mena emang unggal bulan. Ya deh kan lamun teu puasa, daharna di jero ulah sok liliaran. Oh, nyakeun bae Allah ge nyahoan bebas anu men mah nek daang di mana wae. Ulah kitu kudu Hargaan ngahargaan. sesama Nya umat mantap, Islam. anu puasa atau mamangkatan cicing ngaringkuk. Ngingkuk we cenah mah moal barang gawe meureun nya. Ya komo ngaringkuk we mah moal ieu ka puasana oge. Ge ibadah. Mah ulah ngalanan jelema burung ah, urang balik mah Ayo. gawe ah. Mana Ya. ngomong seperti baju lebaran saja mah. Yuk diurang obat Di kakarak oge maju puasa geus mikiran baju lebaran, boro-boro ka beli baju lebaran. Ah itu mah lanjut mah. Moal meuli baju. Heus sih da meuli ge moal kabayan. Mak, ngomong kan hari bulan puasa teh cenah setan sok dikarurungnya. Ieu gini cari kurung keneh wae mah. Beda teh anu gelo nya. Kitu dah anu gelo mah. Ari teh yang
Jambara iya. Oh, Buste kaberangan iya, Buste. Siam. Siam, Yam. 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 Yam sahur ya. Sahur, sahur. Mak geuning meni kaberangan kieu mana, Mak? Ya pogo ge aing kumaha sih Yam ngejon coba ge. Gusti mak geuning 3:04. Oh, mana kedeung deui setengah jam deui Yam. Aduh aing mah kumaha sih urusanna, pira aku kudu urusan ka desa mah, Mak. Kumaha sih ya? Yam, boga kamari teh lain ti Bu Haji. Oh, jeung ke Jowadang. Ayo mah buru mah. Kadang heula. Aduh mah buru mah. Aing mah aya we kakak ke awal puasa geus kaberangan mah teh kumaha sih urusanna Sebel da aing mah Nyonya tadi mah masang alarm 2 siki mah. Bura tuh mak. Hei mak kumaha urusanna sih? Yam, buru, Yam. Buru. Mak. Buru sahur tah, sahur. Gusti mak wing sahur aja ke Jowadang. Mak, mama kumaha urusanna sih mal ge asup gerege mak. Hai buru. Mak. Buru daripada sia. Daripada sia di sahur. Hai buru. Sahur hayu. Hayu, di asupan saeutik-saeutik hayu. Mas, Hayu. Muah, mamu Kudu insang. Kudu insang. Hai buru. Mamu Hai buru. Ya, mau puasa sih ya. Mak geus imsak. Mak geus imsak. Kudu heula. Mak geus imsak. Mak geus imsak ieu kumaha urusanna sih? Mah teh udah oke molor malulu Sia tuh dage Lain mah ngejo subuh-subuh jam 2 kene Sia molor maluru teh hidang. Terus bawa ka itu Ya saya imsak itu. Ya geus imsak eta isukan daharnya bisa teh jam 8. Nya teu bisa tuh deung si teh. Kudu mateng meureun. Tungguan maghrib wayahna. Awal puasa mending geus kaburangan. Nya emak nu kitu Isu mah. kana asam alalam. Naon? Pasang alarm gerak siki mata. Kata mah sirine sakalian. Hidang sih mah. Enggak sayo. Kadi tuh molor deui. Salat atuh salat, kadi tuh salat. Korea mah urang sare Hidang banget. Awal puasa aing mah mending geus kaberangan. Mana lila kene ieu teh can ge sapoe-poe acan. Mudah-mudahan we sing tamat ka magrib. Hari awal-awal puasa mah kieu mah da sahur oge teu narapsu. Sugan we nepi ka magrib. Geus ayeuna mah urang molor deui. Pesantren yang melor malulu enggak mate. Hidang sia mah. Urang ngadoanya. Sok kapara karuhun sadayana anu ngageugeuh ti dieu sok nyurup ka maodah ulah teh nyurup ka maodah ulah teh nyurup ka maodah. Kita doana mate. Aya ulah kita atuh. Ya kumaha sih? Ya Wite bahwa deui lieur mah. Boro-boro mikiran ngadong mah. Tuh, si itu sorry tuh. Bela. Nah, mau